Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing barudak sampurasun. Kumaha damang sadayana? Mugia urang ayeuna dina kaayaan sehat. Ku ibu didoakeun nya sadayana mugia urang sarehat. Ayeuna teh pendak deui sareng ibu dina pangajaran basa Sunda tema anu kalima. Sateuacan urang diajar mangga sateuacan dikawitan mangga urang ngadua heula ka Allah Subhanahu wa taala. Ngadua mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Barudak sadayana ayeuna teh pangajaran anu kalima nyaeta pangalaman. Pangalaman dina subnana teh temanana teh pangalaman diri sorangan. Urang ngawihnya ayeuna teh pangalaman ngawi sareng rerencangan. Kusabab ayeuna mah daring dalam jaringan janten ngawihna di bumi. Mung kirimkeun ka ibu lewat pesan video. Kirimkeun ka ibu lagu nana teh pupuh urang pupuh magatru. Urang ngawih pupuh magatru. Pupuh teh nyanyian atau lagu urang ngalagu. Anu kadua eta nu kahiji tah nya pangajaran nu kahiji nyaeta ngawih pupuh magatru atawa ngalagu pupuh magatru. Anu kadua ngeusian kalimah ku istilah tempat. Misalna gunung, jurang eta teh tempat. Sawah, lapang, laut eta teh tempat nya. Mangga urang mulai. Hayu mangga urang ngawih teh ngalagu nyanyikeun lagu. Urang nembangkeun pupuh mangga urang kawitan. 3 nembangkeun pupuh. Hayu ayeuna mah urang diajar nembang pupuhna magatru nyaritakeun sasatoan. Ku ibu bapa guru bade dicontohan heula pek ku hidep Bandungan. Terus turutan nembangkeun nana tah ieu satona teh maung nya. Nyaritakeun sasatoan nya teh maung. Pupuh magatru. Sato galak belang coreleng teh maung kabeukina dahar daging mun ngagerem tembong sihung anu ganggu moal wani cicingna di leuweung ganggong. Hiji cenah tah. Ayeuna nu kadua ye laguna. Lutung tak ieu tah gambar lutungna. Bulu hideung sato katelahna lutung dina tangkal resep cicing gawena nganting gulayun sakapeungsok cungar cengir mun pareng aya nu nempo. Ayeuna bajing tah 3 cenah laguna aya 3 tah. Aya deui sato leutik tapi lucu ngaranna teh apan bajing bulu lemes semu hipu kana bungbuahan beki kalapa ngora mah komo. Tah tembangna aya 3 tah. Engkin kirimkeun video nuju nembangna ka ibunya. Teras salajengna 4 ngeusian kalimah ku istilah tempat. Tah tempat teh ieu tah istilah tempatna. Gunung, jurang, sawah, lapang, sumur, walungan, laut, bandara, jalan, talaga. Ieu teh istilah tempat.
Nomor kahiji, pare di titik-titik tereh dipanen. Ari pare ayana di mana? Di gunung, di jurang, di sawah, di lapang, di sumur, di walungan, di laut, di bandara, di jalan atau di talaga. Di mana? Di sawah. C. Sawah. Nomor anu kadua, sakitu halodo ge titik-titik teu saat naon nu teu saat teh. A gunung, B jurang, C sawah, D lapang, E sumur, F walungan, G laut, H bandara, I jalan, J talaga. Mana? 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 Sumurnya. Tah ieu sumur. E sumur. Teraskeun nomor 3 dugi ka nomor 10 di buku latihan. Hatur nuhun kana perhatosanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.